Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda nyaeta kitab Adkar An-Nawawi halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'ri bab eta mertelakeun perkara yaqulu nu maca jalma idza labisa di mana-mana make jalma saubahu kana pakaian jalma. Jadi dina ieu pasal, dina ieu bab bade ngajelaskeun bacaan-bacaan ketika ieu jalmi nganggo-anggoan. Yustahabu disunatkeun naon ayakula yen maca jalma bismillah kana lapad bismillah. Tustahabu maka disunatkeun naon atasmiatu maca bismillah fi jamil a'mali dina sakabeh pirang-pirang amal. Jadi hukumna maca bismillah hukumna sunat. Dina maca bismillah nya kitu deui dina sakabeh pirang-pirang amal terutama amal kasayan, bade ngaos, bade tuang, midamel amal kasayan naon bae termasuk bade nganggo acuk, nganggo lancingan itu disunatkeun maca bismillah. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi kitab Ibnu Sinni dina kitabna Ibnu Sinni an Abi Sa'idil Hudri katampi hadis ti Abi Sa'id Hudri radhiyallahu anhu. Wasmuhu ari namina ya Sa'id Hudri teh Sa'ad bin Malik Ibni Sanan, eta Sa'ad putrana Malik putrana Sanan. Anna Nabiya kana sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana eta kabuktosan Kanjeng Nabi idala bisa eta di mana-mana nganggo Kanjeng Nabi sauban kana raksukan, komison kana acuk urung, kana gamis, auridaan atau kana solendang, au amamatan atau kana sorban anu dibengkerkeun kana mastaka. Yaqulu sok ngaos Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Jadi Kanjeng Nabi ketika bade nganggo-anggoan baik itu raksukan atanapi gamis atanapi nganggo solendang nganggo sorban anu dibengkerkeun kana mastaka ta'aosanana Kanjeng Nabi sok ngaoskeun Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nu hartosna Allahumma ya Allah inni saestuna abdi as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti min khairihi tina saena ieu angwan wa khairi ma sareng saena perkara huwa anu ari perkara lahu eta pikeun ieu ma wa a'udzu sareng nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min syarrihi tina aweuna ieu angwan wa syarri ma sareng angwan perkara huwa anu ari angwan lahu eta pikeun perkara. Jadi itu doa ketika nganggo anggoan. Maca bismillah heula teras maca doa Allahumma inni as'aluka. Dina hadis kadua mah aosanana sajabina ti eta nu kawariti Kanjeng Nabi benten deui. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihi dina ieu kitab Ibnu Sinni an Mu'ad bin Anas katampi hadis ti Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kanjeng Rasul. Saur Kanjeng Rasul man sing sajalmi labisa anu nganggo jalmi sauban kana anggoan jadi dan weuteuh ketika nganggo pakaian weuteuh raksukan weuteuh lancingan weuteuh pakola maka sok ngaos Kanjeng Nabi aosan ketika nganggo anggoan weuteuh di aosna alhamdulillahilladzi kasani hada wa rojaqnihi min ghairi haulin
minni wala quwwatin. Saur Kanjeng Nabi, sing sajama anu nganggo-anggoan teuh terus maca alhamdulillahilladzi kasani hada wa rojak tanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka saja manu maca kalimah eta nganggo-anggoan teuh goparo maka ngahampura sa Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu jalma makana perkara takodama nu Gusti Allah ieu ma ieu perkara mindan bihi tina dosana ieu jalmi. Jadi setiap urang nganggo-anggoan teuh baca anu kawarid ti Kanjeng Nabi tadi, maka jaminan yang saur Kanjeng Nabi ku Allah bakal dihampura dosana ieu jalma nu geus kaliwat. Mudah-mudahan dosa urang kaliwat. Naon atuh hartosna? Hartosna saur Kanjeng Nabi alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah alladzi anu kasa tos makekeun tos makean ieu Allah ni ka abdi hada angwanu ieu warojak ta sareng parantos ngarizkian Gusti ni ka abdi warojako ngarizkian Gusti ieu ladzi ni ka abdi kana ieu angwan min ghairi haulin tina henteu aya daya upaya minni ti abdi wala kuatin sareng taya kakuatan. Tah saja manu maca doa eta maka ku Allah bakal dihampura dosa anu geus kaliwat. Lajengkeun. Babu ma ari ieu bab eta mertelakeun perkara atawa bacaan yaqulu nu maca jalma idza labisa di mana-mana make jalma sauban kana angwan jadi dan anu weuteuh. Awan na'lan atawa make sendal sepatu sami bae. Wama sareng perkara asbaha nu nyarupaan ieu ma kana ieu sendal. Jadi dina ieu bab brek ngajelaskeun bacaan-bacaan ketika nganggo-anggoan weuteuh atanapi nganggo sendal atanapi nganggo sapatu. Yustahabu disunatkeun naon ayakula yen maca jalma ingda libasihi dina nalika makena ieu jalma makana perkara kodamna nu geus ngaheulakeun urang sadaya hukana ma fil babi dina bab qoblahu samemeh ieu bab mayaqulu idala bisa sauban. Jadi disunatkeun jalmi maca ketika nganggo-anggoan nyaeta bacaanana bade dina bab anu sateuacanna mah nyaeta Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Atawa anggoan weuteuh mah alhamdulillahilladzi kasani hada wa rojaqonihi min ghairi haulin minni wala quwwatin mangga. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya an Abi Sa'idil Hudri katampi hadis ti Abi Sa'id Hudri radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Sa'id Hudri. Kana kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida istajadda eta di mana-mana nganyarkeun Kanjeng Nabi sauban kana angwan sama maka sok nganamian Kanjeng Nabi hukana ieu saub kana pakaian nganamian bismihi ku namina ieu saub ngaranna saub amamatan sok dinamian amamah sorban anu dibengkerkeun kana mastaka komison atau dinamian angwan komis baju kurung gamis auridaan atawa selendang. Sumayakulu terus weh sok ngaos Kanjeng Nabi. Awasanana Allahumma ya Allah laka eta tetep ka Gusti wungkul alhamdu laka eta kagungan Gusti alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat. Anta ari Gusti kasaota eta parantos nganggokeun Gusti nganggoan Gusti ni ka abdihi kana ieu saub ieu angyan as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti khairahu kana saena ieu anggoan wa khairu ma sareng saena perkara suni'a anu didamel ieu anggoan lahu pikeun ieu perkara wa a'udzu sareng nyuhunkeun pangrika sa abdi bika ka Gusti min syarrihi tina awonna ieu anggoan wa syarri ma sareng awonna perkara suni'a anu didamel ieu anggoan lahu pikeun ieu perkara. Hadisun ari hadis sahihun eta sahih. Roang ngariwayatkeun kana hadis Abu Daud Sulaiman bin As'as ani wa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai fi sunatihim dina sunanihim sunana ieu Abu Daud Sulaiman sadayana.
Qala nyarios At-Tirmidzi Imam Tirmidzi hada ari hadisun eta hadis hasanun sae. Maksadna dina ieu bab saur Kanjeng Nabi janten saur Abi Said Hudri yen Kanjeng Nabi mah di mana-mana nganyar-nganyarkeun kana angwan, nganggo angwan beuteuh, angwan anyar, maka ieu angwan teh sok dinamian. Di antawisna dinamian ieu angwan teh ieu mah amamah sorban, ieu mah komison, ieu mah ridaan, selendang saur Kanjeng Nabi. Tah ketika nganggo tos kitu terus sok ngaos Kanjeng Nabi aosanana Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairoma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Taeta aosan nu dicontohan ku Kanjeng Rasul ketika urang nganggo angwan anu weuteuh. Lajengkeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pi kitab Tirmidzi dina kitab Imam Tirmidzi an Umar katampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala nyarios Umar. Sami itu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Kanjeng Rasul. Man sing sajalmi labisa anu nganggo ieu jalmi sauban kana anggoan. Jadidan anu weuteuh. Pakola terus maca jalma ieu man alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati tahammalu bihi fi hayati. Alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat lillahi tetep kagungan Allah alladzi anu kasa nganggukeun ieu ladzi ni ka abdi makana perkara wari anu nutupan abdi bihi ku ieu perkara aurati kana aurat abdi jammalu sareng mampaesan abdi bihi ku ieu perkara pi hayati dina kahirupan abdi. Tah santo itu bacaana sampai pi hayati summa amada terus weh jalma ila saubi kana pakaian alladzi anu akhlaqo anu geus butut ieu pakaian pata sodako terus weh sodakoh ieu jalma bihi nyodakohkeun ieu jalma bihi ku ieu pakaian nu geus butut teh kana maka kabuktian ieu jalma fi hibdillahi eta dina aya dina ririksaan Allah wa fi kana fillahi sareng tegasna aya dina ririksaan Allah azza wa jalla wa fi sabilillahi sareng aya dina jalan Allah hayyan dina hirup wa maitan sareng mautna. Jadi saur Kanjeng Nabi sing saha jalma nganggo anggoan anu weuteuh terus ieu jalma teh maca doa alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati jammalu bihi fi hayati. Tah baca eta bari ieu jalma ngamaksud dina hatena pakaian anu geus butut teh niat kumanehna rek disodakohkeun ka babaturan, sodakohkeun ka tatangga, sodakohkeun ka saha bae, maka ieu jalma nu maca doa eta bari baju nu bututna disodakohkeun ka batur nu geus teu kaanggo baju nu geus teu kaanggona disodakohkeun ka nu sanes, maka ieu jalma saur Kanjeng Nabi aya dina ririksaan Allah oge aya dina perjalanan Allah dina selama hirup jeung maut. Nah, mudah-mudahan urang bisa ngalaksanakeun kana eta hadis Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.